Imam Ghazali ngadauh manusia teh ngan aya dua, salian tidinya mah teu kasebatkeun manusia. Kahiji alim, kadua muta'alim. Kahiji jalmi nu niangan ilmu, kadua anu nuju milarian ilmu, salian tidinya mah teu kasebatkeun manusia. Komo cek dina Nasaihul Ibad ge saur Ibnu Hajar Al-Haytami anu disurahna ku Syekh Nawawi Al-Bantani, falaula bil mil ulama la saron nasu kal bahaim, jalma nu teu daek ridiu nganjeng para alimil ulama maka kasebatna teh siga sato. Dina Quran di ku Allah teh didawuh wal yakhshal ladzi law taraka min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dzurriyyatan di'afa didinya saur Syekh Jalaluddin Mahalli dina tafsirna anu dikasebatkeun di'afa teh lemah, tapi lemah didinya teh dhaful aqidah, lemah dina masalah akidah. Mumargi pami urang ngemut dina Bandung Timur mungkin hanya SMP IT Arifki yang mengadakan wisuda kitab kuning ilmu fikih anu ieu kelas 8 ayeuna bade di wisuda. Tepuk tangan buat wisudawan-wisudawati. Ana abdi ngawiat ka para wisudawan-wisudawati ku ayana ieu wisuda sanes berarti liren ngaos teh. Artina saur pun guru teh mah ulah sakola tapi kudu dua kola. Maksudna kumaha? Ngaos kedah sakola oge kedah. Margi da zaman kiwari mah ninggal zaman ayeuna hese kana ngaji teh. Ieu mah imtihan urang teh ngayakeun wisuda teh ngan saukur ngabibingah ka urang kali supados teu aya liren tina bab ngaos. Aya nu lajeng ka pasantren syukur, anu ngalajengkeun ka madrasah aliyah atuh alhamdulillah. Ngan di mana wae milarian ilmuna, di mana wae sakolana nitip di simkuring mah kamurang kali ulah liren ngaos. Sakola mah ditahan pamarentah, ari ngaji mah ditahan Kanjeng Nabi. Sakola oke lain diniatan keur neangan pagawean, ngaji ge lain dititah jadi kiai kawajiban. Gitu. Bagi ieu ku ayana ieu wisuda teh saur Ibnu Malik dina Alfiyah nafarfa bidomin wansiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur. Kumaha maksudna neangan guru teh nu puguh sanad ilmuna. Gitu. Margi di kaliwarti dinya mah da sasawe margi seueur aya mah kiai anu jadi kikiaian, ustad anu jadi ustadan, ajengan anu jadi ajenganan. Matak urang zaman ayeuna aduh emut we saur pun guru teh dawuh Nabi jaga di akhir zaman umat tedaraek ngaji kaajengan dicoba naku Allah tilu cobaan kahijina jalma maot teu imanan kaduana